macam kendang sindeng ngawin malam nusura keak-keakan tempat kendang baji dorang menghibur budak sunatan suka bunga barengan udah moye si janike bari kadali dijaga udah dapet irama roh najama nusura keak-keakan tempat kendang baji dorang menghibur budak sunatan suka barengan udah moye si janike menikah sorry dia hati-hati atuh. meninggal geledung Aduh, saya boleh ambil kasih. nyaan ya mah nyaan tarik dia kayak Alhamdulillah urang teh. kamu sok wae Oh, kalian atuh Pak. Cing pageuh si pageuh. katingali paper Pageun enak. Isin ku Pak Kades. Pak Kades kasih gitu. ya kasih pisan sugano da abdi mah tacan disawer ku Pak Kades teh acan Cing sumpah. acan abdi mah tenang Pak Kades da lambekan nya tenang Cing sumpah abi mah reueus ku Pak Kades teh. Cing cirining Bapak Kepala Desa anu loba kahayang. Allahnya bener Hayang naon? Loba kahayang pokoknya hayang naon we. Kamari satu Muharram lomba obor. loba bener ngiluan urang oge ngiluan Ayeuna memperingati hari ulang tahun. naon sareri wae atuh teh sareri Talian heula. lempar ka ciri tadi Talian. ulah Isin. Teh atuh orang amit banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur Bapak Kepala Desa anu usih beri hormat katur trendengan nana sadaya atur ka Bapak Linmas ka bapak sadayana kum weh pokona anu siga kakum punten atur punten anu kasuhun langkung ti payun bilih aya saur nu teu kaukur bahasa nu teu kareka da ieu manggiring bingah abdi mah terus terang sumpah abdi mah sumpah nage Pak Kades ieu mah hebat bawana hebat kurang mau hese hese naon hese mere ngisinkeun kenging teh mah kalem eta mah tong ngisinkeun kitu naon atuh heuh ke pokona mah kewe oke we siap alhamdulillahnya kasadayana tukang cukur beak sabelah tokan heula atuh itu ka penonton hadirin tukang piring para bapak tukang kalapa oke ka tukang toge naon tukang toge jadi we bagi lu balelol sareng naon atuh sareng sareng ka saha deui atuh urang teh kudu ka amit ka sararea atuh oh heeh alah yo capek joget teh bio di meuni eta heureui nya ambil teh heureui atuh heureui ngaran mariahkeun urang meuni ka ngacel di tepi aset heueuh puas acelan yan alhamdulillah urang teh dicukur beak sabelah astagfirullahaladzim nah atuh nah kumaha para bapak tukang kalapa para ibu tukang bumbu oke tukang toge sareng tukang sareng naon eta arese atuh sareng mah arese tukang areng sia oh tukang areng bener oh maklum da diajar pakadesnya ieu mah da ngameriahkeun jus gitu ya mah atuh batur mah hayang kieu teh latihan urang mah saya we nya ana mah Asep teh pernah sekolah baheula sekolah di mana di Teko TK beunang sia teta Teko TK nya naon TK teh tukang kerupuk paling ada sekolah gitu diajar nyanyi teu
Bisa nyanyi ku guru baheula nyanyi naon pernah dihajaran ku guru teh. astagfirullah lain diajaran diajarkeun Nah eta nyanyi naon anak setan. naon anak setan aya oge program pemerintah anak sehat Oh anak sehat eta bener anak sehat. anak sehat Anak sehat. sok atuh cing sok bisa teu Bisa. laguna Bisa. anu aku anak Nah, sehat gitu. tubuhku kuat Kudu di ieu atuh dameng ngareunuhan. lain ngareunuhan ngaco ngareunaheun Oke, dah ibu. aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin usia masa aku bayi lalu diberi asi makanan gak gaji berat badanku ditinggal halu posyandu menunggu setiap waktu bila aku diare ibu selalu waspada pertolongan necuralim uruk dimakan duri Alah luas dia akan berit Yan orok saha eta Tuh inget amin kebalik bisa enak Yan Kita goyang lagi. Goyang lagi teh heula goyang lagi tenguaka Pomik katri bawah di kadengeun pakanya satu buru mah dibere buru atuh buru kadieu bere heula manyai batur da urang ge sarua anak bapak sarua anak di mana apa kepala urang teh bapak kades Pak Kades mah jangkung kasep kasep Heeh. engke mah urang ajukeun urang kasep kepala desa nah gitu lain atuh da urang teh tradisi capek rek sagedeung oge nya cok atuh Pak Kades kadiula engke balikna hayang ayeuna ayeuna tuh ningali atuh nu kae anak sauti jaga kalau oh temen sauti ya yang beli momok bidan naon mau bidan momok bidan mau mobilan eta manya sakieu isin atuh isin atos kita goyang lagi ya goyang lagi siang Goyang lagi, bro. seur kene waktos ieu teh kanggo nu sanes ya urang mohon abdi mah sakedip Ayeuna nama. punten anu kasuhun nama bapak anu ngalagu abdi mah joget ya lagu naon nya lagu bapak we nu ngareuneuhan lah sok cek atuh lagu naon Pak sok abdi mah joget we aing malaan merosot wae iya aduh li aing mah iya merosot wae